Wari-wari sadaya di hiji bumi anu mencil aya hiji kaendahan di dia di papaes ku tatanen nurupi-rupi sayuran oge balong anu matak endah matak waas ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana patali wanci nu kamari patali mangsa nu katunda ayeuna urang guar deui. Wargi-wargi sadaya kalarasan dina dinten ieu pribados aya di Cicanar Tonggo, Desa Sindang Laya, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Sapertos biasa urang ningal kaendahan alam etang-etang mulangkeun katineng. Disagedengeun urang ningali kaendahan alam oge urang tiasa ningali kaendahan pakampungan nu aya di ieu wewengkon. Kalarasan dina dinten ieu pribados sareng Kang Cito Lembur Kuring nya anu asli warga Cicanar Tonggohna. Wargi-wargi sadaya hayu supados teu nyangkolong kana waktos urang sami-sami titenan kaayaan alam oge pakampungan nu endah di palihan dieu. Disagedengeun ningali pakampungan ieu aya hiji bumi anu mencal wargi-wargi sadaya anu kalintang endahna saurna hayu urang jugjug kumaha kaayaan kaendahan alam nu aya di eta wewengkon. Ieu teh salasna teh lembur naon ieu? Jadi Putra Sunda sadayana ieu teh di daerah Kampung Cicanar Tonggo, Desa Sindang Laya, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat baraya. Jadi ieu teh di blok Kebon Kawung baraya. Oh, Kebon Kawung. Tah wargi-wargi sadaya urang ningal kaendahan alam. Jadi oge bumi aya hiji bumi nya Kang. nuhun ngang ningal Kebon Kawung ka ditu. Tah siap hayu. Nuju napi. Tah Kang ieu supados wargi-wargi urang nya uninga upami di urang mah kan ieu teh bag-bagan nya Pak sami sigana tah wargi-wargi. Jadi baraya ieu teh upami di lemburan teh namina teh bag-bagan. Terus sanaos teh aya naonnya lah namina teh WC gitu nya. Da ieu teh di perkampungan terus mewah perkampungan mah mung dina tempat pamandian pencucian ngangge nu kieu bag-bagan baraya. Masih kene alaminya Kang nya, masih kene alami ngali. Tuh wargi-wargi sadayana tingali alah sakieu herang ieu ti pagunungannya Kang. Mohon asli mah ti pagunungan Kang, rausen pisan pokona mah tiis. Oh, wargi-wargi sadaya. Ieu anu kalintang endahna nu katingal ku urang sadayana di aya di ieu lembur. Wargi-wargi Putra Sunda janten di palihan dieu urang oge tiasa ningal kaendahan alam. Oge istilahna saur gayana mah suasana kabaheulaan lah. Kaayaan anu masih kene zaman baheula nya Kang nya. Ciri khas lahnya ini nama ciri khas Sunda. Suluh waraya ini teh. Masih ngagunakeun suluh lah pali dieu. Jarang lah kompor gas gitunya. Jadi seseorang nama ku suluh ibaratkan ku hawu baraya jadi nganggena teh. Biasa di palih ditu ditinggal aya cai curcor baraya. Oh, wargi-wargi sadayana di palihan dieu caina anu masih kene herang. Kumargi masih kene di gunung asli ya cai tacan ka kotoran ku sanes kantena ya. Jantan wargi-wargi kurang teh upami hoyong ka bumi anu mencil nu tadi ieu jalanna jalan satapak mapai sawah oge kebonnya Kang nya teu aya deui mung ieu ka dieu ya. Mung ieu hiji-hijina jadi ka jalan kanggo ka rumah terpencilna anu aya di Gunung Cinta baraya. Oh iya teh namina teh Gunung Cinta. Wah, tah
wargi-wargi sadayana ya Gunung Lope. Gunung Lope. Tah wargi-wargi sadayana di palihan dia ya orang tes tiasa ningal itu. Oh, itu bumina nya Kang nya. Itu tuh. Oh, wargi-wargi sadayana. Wih, benar-benar. Oh, wargi-wargi sadaya di ieu hiji bumi anu mencil aya hiji kaendahan di dieu di papaes ku tatanen nurupi-rupi sayuran oge balong anu matak endah matak waas katinggalna. Subhanallah, endah kacida wargi-wargi sadayana. Ya, alam aya di palihan dia. Wargi-wargi sadaya di palihan dia ya. Ya ini. Assalamualaikum. Teh ngiring silaturahmi. Bade kalembur di Soledad. Di dieu tah. Dugi Tadi ye. mohon dugi ka baruh kitu eta mah. Tadi mana? Tapi tos dipijit eta teh. Aplekan ini kan. Oh jantan misalah atau nepi aya nu potong mak. Oh misalah hungkul. Wargi-wargi sadayana di palihan dia urang tiasa ningali anu nuju panen nuju tani nya pa nya. Nuju melak naon pa ieu teh? Oh. Ieu teh di kalebatna teh daerah Cicanar Tonggo nya, Cicanar Tonggo. Oh wargi-wargi sadaya alhamdulillah anu katinggal ku urang sadayana di palihan dia ieu nu kalintang suburna ya. Anu aya di wewengkon Cicanar Tonggo, Kecamatan Sukamantri nya, Sukamantri Kabupaten Ciamis. Wargi-wargi sadayana sakumaha nu kauningal ku urang, alhamdulillah wargi-wargi urang nu aya di palihan dieu tiasa tani kalayan alhamdulillah hasilna oge nyugemakeun upami saeursuna mah. Wari-wari sadayana ieu kaendahan alam nu aya di palihan dia. Ieu Kang cai masih kene sami ti pagunungannya Kang nya. Sami wae jadi ya teh alami pisan Baraya Putra Sunda. Ciri khas ti pegunungan asli jadi ieu caina teh. Biasa ditinggal lah curcor caina nu sakieu herangna Baraya. Wari-wari sadaya sakumaha nu katinggal ku urang sadayana di palihan dia ya. Ieu cai anu masih kene herang asli ti pagunungan. Wargi-wargi sadaya alhamdulillah dina dinten ieu urang cekapkeun sakitu bae heula di ieu lembur. Alhamdulillah karalesan dina dinten ieu abdi disarengan ku Kang Cito. Kang Cito urang pamit ka wargi-wargi urang sadayana nya dina dinten ieu. Urang tos kukurilingan ya dugikeun ka mendakan hiji bumi anu mencil pisan anu aya di Pileuweungan nya. Mangga sok bilih bade pesan ka wargi-wargi urang Kang Cito kanggo kaendahan alamna. Jadi wargi-wargi sadayana terutama anu aya di kampung Cicanar Tonggo ieu
raoseun pisan lah intina mah. Jadi di Pilemburan teh adem pisan asri gitunya kan, jadi kana hate teh tenang pisan gitu baraya sadayana biasa tina kealamana nu sakieu endahna gitu baraya. Mugi-mugi kajagi ku urang salawasna nya Kang nya dina kaendahanana. Nah, leres pisan aya sadayana perjalanan simkuring sareng Putra Sunda di Kampung Cicanar Tonggo anu tiasa ngajugjug rumah terpencil nu aya di pegunungan ieu baraya. Jadi jauh ti mana-mana lah intina mah ka warung jauh ka ditu jauh we pokona mah baraya. Mata kawet duit. Ah eta. Mung sakitu panginten baraya Putra Sunda hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi-wargi sadaya pribadi soge ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun ka para penonton, ka penggemar Putra Sunda. Insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui kalayan urang sadayana. Mugi aya dina ginanyar kawilujengan salawasna langkung sahur bahe carek. Mugi ageng tawakup jembar pangapunten ti sadayana. Permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.